Alah hampura kasep gelisnya rada telat. Iya saat can aki nuluikeun ieu lalakon, saat can aki nuluikeun ieu lalampahan, aki rek munut tulung heula ka Gusti anu Maha Suci, ka Allah anu Maha Kawasa. Sangkan urang sadaya aya dina panangtayungan mantena nya, urang menekung heula ka Hyang Maha Agung kumang rupa wujud lagu, urang pamrih kanu Maha Suci kumang rupi hariring gending, neda kanu Maha Kawasa kumang rupa haleuang raja. Urang rajahan heula, urang doaan heula ku aki kasep geulis ya. Pun sapun kanu Maha Agung anu nyebat kun payakun lar kumlar syakur kersana jeleg ngadeg pangawasana. Di langit pating karetip, di bumi pating kulisi kumelar di alam lahir. Bari muji sing Gusti kecapna alhamdulillah, kecapna alhamdulillah, kecapna alhamdulillah, kecapna alhamdulillah, alhamdulillah. Bari muji sing Gusti kecapna alhamdulillah, alhamdulillah. Raja doa eta doa raja medal maring Allah dina hati anu wening, dina rasa nu rumasa, dina hati anu masket, dina iman, dina Islam Nabi Muhammad, kitabna Quranul Karim nu agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakitu raja di aki makasep hitung-hitung panying larwenya. Bagia kasep, bagia hidup dua anak. Beral kaca. Aturan wilujeng sumping, aturan bagian datang kepanganten anu ginding, raja jeung ratu sadinten. Kepanganten anu ginding, raja jeung ratu sadinten. Aturan wilujeng sumping, aturan wilujeng lenggah, aturan wilujeng sumping, aturan wilujeng lenggah. Dipirik mangrupi gending, dipapag haleuang tembang. Dipirik mangrupi gending, dipapag haleuang tembang. Aturan wilujeng sumping, aturan wilujeng sumping, dientean tititandi diantos kukulawargi, dijurung doa indung, dijajak doa ramah, dijurung doa indung, dijajak doa ramah. Si ibu meninggalis. Kan baik. Alah ti anan tepuk tangan heula.
kanggo abdi eta mah nya. Ayeuna tepuk tangan deui kanggo panganten. Nah panganten mau tepuk tangan. Tepuk tangan heula kanggo panganten. Tah. Alah Gusti nu Maha Agung. Kasep geulis jeung cuaki. Alhamdulillah ayeuna meureunan hidup geus resmi lain meureun da geus bieu nya. Di rapalanana di akarna oge nya. Mudah-mudahan keun ku Aki didoakeun. Aki mangan ukur bisa mere doa, teu bisa mere opak. Geus tambah rumah tangga kerpayang salaki dengarti pandi imah tumahi nu paham serangan datang ka kasihan mulia nu kuat asal ulah basilah coba duduja nu urang rumah tangga sakapun sebeludeng rek minta diserahkeun tapi pohara kawasan wanita ulah osok pagoda dari mah dodoja kasusah geus tambah rumah tangga kerpayang laki pandi imah tumahi upahan sorangan baitan papasehan duriat nu kuat asa ulah basilan. Aki tong kitu atuh. Kawas teh butuh wae lain ieu urang teh. Teu cara keur butuhna meni digugunyang si aing teh. Eta ari geus ditinggalkeun geura ari geus ninggalkeun ini nabuh noron 80 bulan. Ini teh sidikna digugunyang aing buuk. Wayana ieu dekeun ini. Kumaha Aki? Oh itu geuningan panganten teh geus aya nya. Matakan ieu. Hei, matakan. Matak kema Aki tong kaberangan deui nya. Wayahna tinggali panganten karunya mangkaning jauh paling oge di narompet mah jeung si Aki we ditarompet. Tong sok ka mana karep nih tong sok ka mana karep we nya urang mah niat lagi urang ngahibur lain ngahiras tak ngahibur ini ngahibur lain rek barang penta lain rek barang injem urang marek ngahibur pun ngahibur titik merdeka pokokna mah siap pokokna Nabi Muhammad. Sok urang hiburan heula, urang hiburan heula, urang hiburan lah ngahibur. Sok ya. Cai kopi beperih di lutmu calik sareng api beperih bacakeun moal kumaha suling suling teh silung bae kuring teh ngana bingung bae hayu urang kacibiru sok waas jalanan panutan ulah sakitu ulah nganggap abdina kapan abdi gaduh sul nah topokan kapan abdi sakitu atur nuhun kasadayana atur nuhun kasep sok urang tuluykeun kanca
Raja sadinten di juru doa itu dijajah doa Wilujeng sumping aturan wilujeng sumping bagian datang aturan bagian datang wilujeng tepang wilujeng tepang bukieu gemur bajang no panganten. Aturan wilujeng sumping wilujeng ngajatuk rami Dinahan dalam siam tunanahan juang siam paranti nyokot ninggalkeun neda jem